Wilujeng tepang baraya, kumaha kabarna? Saya harap semuanya sehat dan tetap semangat menjalani hidup. Sekalipun mungkin ada yang baru saja ditinggal menikah oleh pacarnya. Jangan bersedih ataupun berkecil hati, karena video kali ini saya jamin akan menghibur kalian sehingga akan lupa dengan masalah yang sedang kalian hadapi. Selain itu juga, urang ngamumulikeun karena kesenian atau budaya kita sendiri, sekaligus mengenang karya-karya dari maestro wayang golek, yaitu Ki Dalang Asep Sunandar Sunaria almarhum. Namun sebelum itu, seperti biasa, yang belum subscribe silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu serta aktifkan tombol loncengnya juga, agar baraya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan tidak akan basa-basi lagi, hayu urang gaskeun. Suka membela ka urang nulis eta teh lanceuk akang putra kene Kang Rama Adipati Arjuna sanes putra Uwa Bima sakala kakasihna saha Kang Gatot Kaca eta teh anu neme laras tiasa nambah demantara memang Kakang Gatot Kaca sakti mandraguna. Ari Gatot Kaca lamun keramak ngadak-ngadak sihungna sok kaluar itu kayaanana jadi masih kena aya kaamak kakurawa-kurawa nu haja bakal ngarogahala sihungna kaluar Abimanyu. Banyu, selamat Banyu. Selamat kakak. Nuhun. Alhamdulillah. Wartosna anu mana pergi wa? Tobat teuing. Aduh. Ya hatur kesma bagus kahulup panjenengan Kakang Gatot. Nuhun Yai. Cuma tapi hatur kaulah nuhun Mas. Alah betul. Alhamdulillah kalau patah tuh belum. Si Malcira kan? Iya tuh. Alhamdulillah. Lah selamat kan? Karena namun pihapan tosanana Kakang Gatot upami teu aya salira yakin we kaulah teu bakal lami papasaan. Nyai kaulah nuhun akang teh hareudang bayeng yang jeung arara teh we maklum kagisi-gisi kana daun-daunan dicocoan reungit leuweung ongko akang nek mandi heula Nyai atuh sami kaulah nuhun hoyong iri manya babarengan mandi atuh itu mah kaulah nun kaulah heula terpingkang heula kalau sangka tinggal tadi aya walungan saina herang mangga teh teuing kaulah nun ya ayu ka sok bersih heula ayu gelis ampun teh Gusti dinasti kersah yang dumampara Raden Gatot Kaca aya rasa anu beda ngadak-ngadak jantung ratu bir nu tutung ular
jiwa rasa beda ngegeter hati nirsau pamana sengit kemang amprok jeung bang bara doh didinya Datuk kasang ngadadak aya rasa birahi ka istri kakentang asmaragama nyata katarik birahi ku Dewi Perhiwa doh ieu ge Allah ieu urang diarep-arep ku Kang jeung ibu teh wah tahun bulan ya angkaulah sanajan umur bisa tengah tuh atas 42 malahan Kang jeung ibu mangantos-ngantos pisan kaula aya rasa model kieu sakapung sok laharewos iraha dek garwaan dek garuh bojo ibu hayang ngerengais kinju wah tepang deh laras kurang asalnya begitu baru di hari-hari kena kubur ke acanaya sir tapi nah ayeuna ieu hate ngadak-ngadak hareng-heng ngadak-ngadak piomongan leuweung ngadukuna huleung ngaraga meunang iya kepala ibu teh paling tembu alhamdulillah junungan aing bogoheun wacana belain deh kakara junungan kieu ye ningali junungan begini teh kan kakara ningali junungan begini kakara biasa teh aneh-aneh biasa oh ada lembe putra teh aya rasa model kieu wah kita tadi jadi dia kita tadi dia kasih atau urang ngadenge karena maksud kaula kacau awas punya bejan cekek hidup suku di beja-beja awas ya wah tenang malah didukung lagi beja-beja apa nanu dipika hoyong putuang ibu ku abdi-abdi sadaya oge iraha juragan bade garwaan ayeuna nemeh pan kitunya iya beres pan kitu da putuang ibu teh juragan Arjuna moal teu atoheun atuh wah moal teu keprokan di 7 kali ka abdi oge sakap bade engke dongkap ka rompok abdi bade numpang numpang naon kitu bot laras ari mah sajogeun modal jalan mangan numpang ke buku aja dawa dari jajan gitu kan ayah rasa boleh kieu sebot dengan cicing misalkan mun guguling teh mah dipadau guguling di gulung dipake tilam ke eling teh kakara ieu murid-murid kieu rasa teh nya eta ya udah abdi ka cici lagi kalau cinta sudah melekat teh kotor bau asa coklat ada asa coklat enggak ada di kotor mah tapi tajak dulu ge laras agan hebat bot ieu birahi aduh lamun naikeun teh bot alah kumaha abdi nu kitu mah setet ngagawek tinggal itu urusan gaduh-gaduh mau ada pegata tenang maaf diri tenang dah mau ada atau gaduh wah beres itu bot lah tenang aduh mana ya ketan biar lu rada sampai tahu saja saya pergi warakana teh lu ini mau lungguhnya lungguh saya mau makan mana kita lapor jiwa punya
Abdi masuk orang ini ngamprok ke jelema mah. Sekolah hiji ngomongkeun ngajero ke jelema. Mau kena dijak Kang Sari. Itu teh ngajero ka dieu teh kuat di. Kuat lah. Kang Bima tuh, Kang Bima orang lebih sering kan. Kang Bima kan lebih sering. Udah ada orang, coba hiji ngomong ke jelema Abdi. Coba nu teh awet. Awet. Khusus kematian. Bukan gampang tak anak mengeluh suami teh. Wani kasih imi persilakan. Jadi pertanyaan kami kan. Si kumaha tuh bos. Saya teh di pasar di Pertapan, teh di kampung pisan. Pancing heula gerak wartos. Wartos teh waduh. Keur abdi geus sangem nama neng, engke teh boleh cek abdi teh, engke teh kesumping ka kota teh seueur pasiereun. Yang syarat maneh lamun teh jaka artos. Jaka artos. Ai kitu mah kampung artos, pan urang teh mah hese kali gebrok meuli. Nah urang lebih kapalan. Oyong mikap. Masih keur abdi tenang dan demi Allah abdi. Apa bicara pamutun ada teh mawana naon teh itu teh teh awewe teh. Terus mun diudag-udag kudu tabrakan di jalan roket oge. Baju kira rangsak apa? Oh kira-kira bakal kersaeun saha teh palai kagan hiji agan mah Ibu Ratu Tuang Rama Arya agan Lurah Tamtama Nagara. Wah. Saha? Anu alibun anu nolak kagan cebi bodoh Numawi bodoh awewe upami alim kagan. Dan cerah masa depan. Cerah terus masa depan kan. Keur awewe na ya keur pergi wae tenang kan kumaha abi. Alhamdulillah. Ya bila sekolah lumere kumaha gane. Ngan teu pantes anu ngaran Gatot Kaca mane sajuta teu pantes. Aya wae tapi kieu. Lain makalah awewe aja. Lamun pantar cepot ka awewe mau ugi sajuta cepot. Ariagan. Teh isi nanti pada alien. Ya kieu pokona modal sajuta we heula. Sementara. Naon gitu oge. Sementara. Manfaatkeun. Gitu, kalau bisa kitek gitu. Kita mah pauki pertama. Ya. Gitu kan. Pauki pertama teman. Ari kitek teh. Kitek ini mana hareudang sok dikitu-kitu. Kipas. Kipas kalau di kitek kan ya kipas ya. Kitek kan kitek. Kita kan belum. Jawab aku api we. Iya kita aja. Walaupun itu jajan gitu. Itu jajan gitu. Kan. Tapi kalau itu api lah. Terus kipas, terus kadarat, di dongengan. Iya. Mau sudah wala. Sudah wala. Kali hilir nanti serpun bapak. Ngecek pakai manilan. Ay mani wah mani. Kadarat itu. Tenang kan, tenang. Mau ditepikir kan. Mang Cepot, neng, kasih bak teh atos. Rai ka mana? Masih kena ngebak data masih tama lila, ngiwak teh. Yang kang abi manyum, oh nya syukur teh gitu mah. Kinten-kinten sabaraha lami ka pusadaya teh. Ah, saditana ge cekap nih. Kitu, nya. Komat di pusadaya mah loba jajanan. Aya gula manis, nanti gula anu eta teh, gula li. Aromanis. Nya di kota mah aya lotek. Nah, dari kamu oge seueur lotek mah oh seueur nya. Bala-bala seueur itu sami itu ge oh nya. Seblak aya sami seueur oh nya atuh ah tong loba nawar kada kieu mah nya. Kitu kumaha sumuhun ieu mah watos. Salira teh istri daya tepang sareng pusadaya matang dosa seueur nu dagang piraku kuda ditinggali hungkul marada kana jajanan ya da kaula teh dompet teh geuning murag Mang Cepot murag nya atuh aya jajan mun kitu mah
nya sawios we terus gaduh-gaduh kadang-kadang puasa we kaula ulah lebar atuh puasa mah beli lebar beli begang ke ai kitu kumaha tah ieu mah cepot bade masyan atos kening menawi katampi kangge jajan lumayan ieu mah sabaraha ya 50.000 aduh meni gede kalau anu sumuhun ieu teh ridho mang cepot sumuhun kagening jempe atuh si teh ni tenang dibagi batina mah koi nuhun mang cepot meni bager mang cepot kaungan kangge jajan gaduh tong hawatos eta we 50.000 cekal-cekalnya ngantong bebeja kitu sumuhun meni bagernya mang cepot tah ceres mang cepot nu masyanana nah saha aya anu bogoheun ka ning masihan kangge jajan saha ieu teh nu bogoheun teh panglima lurah tamtama kasep ongko nya hideung bodas bersih hade ganteng teu nya saha juragan katur kaca kakak kaca teh nu mana eta nulungan neng tadi ning Rakana Abimanyu tobat amit asukan sanes eta lalakina nah kumaha kitu teh sangkat teh anu bogoh teh buta geuning buta astagfirullah buta naon ieu duit teh nya la ilaha illallah disoekeun lu wah cilaka Kang eta sora soek kertas koek cenah amit teh sudi abdi-abdi teh suka kaprak-kaprakan aing kudu jolokeun nyi buta amit we neng lah syah cilaka Kang tuh kumaha deui aing ke pelaporan kumaha nepikeunana tah laporanana aduh anyir ku hanteu kan aya bagja teh daulat deui aya nulungan beger gede rasa aing bakal ditarima epet ieu ini kalakajong lain bulak aduh maganing keur kakara dulu watir gan pot aduh maganing duit geus asup lu pamanyer kasieun teu duh gan jepe kubapot nah sok jeung mewel gan belarin lain kan lah nah bisu loba kan goreng patut kan keun bae da bogoh kelek na hideung keun bae motong ngahina saing bogoh pati-pati kaulah kawin ge hayang eta gantong kan ulah gan ketos loba lisa Aisyah kunaon maka jangan hina itu iya geus dibikeun duit acan atos kan dibikeun jan 50.000 kan dibikeunna sesana ka mana murah bukan di mana murah teh eta ngagedugna sakunaon gapleh kan katu gapleh jikan ulah ieu mah sakra gaplehna sakra teu we kan ya moal bantu pamrisorkeun ku abdi bejakeun po penasaran balaka kan Brown agan ditampik kan ditampik muhun kan nah kunaon teu sudi abrik-abrikan teu suka aprak-aprakan aing kudu kawin ka buta towat kitu hot leres kan Gusti Nu Agung pergi wa ampun gan wah cilaka gara-gara situ dis goblok sia gara-gara si bau lebih ka kitu setan sia nulungan aing itu tinggi si teh kasar teh gara-gara situ goblok sia nulungan aing lebih ka kan
Cilaka deh. Bos aja naon ieu teh hidup ibu wartosan hidupnya pilih putra sepenah dari sang ibu tobat pakai jari nanaonan pakai sasaran gitu hidup putra sanggup hirup ibu Kilanan kasep kita hakim geus datangkeun naon rupa kejadian teu bisa jadi tanpa sabab naonan dari sabab nepi ka kieu bu isin bu tobat pakai jeung isin ieu teh inung hidup punya ka hidup akan luar ibu pilih hidup pala jadi raja ayeuna keneh ibu rek nurunkeun tahta kerajaan turunkeun itu hidup kajian ibu ngelehan maneh pek turunkeun ku hidup ibu bagja sanes ibu dua putra kesana menghirup ibu talung keneh mayunan musuh ribuan tibatan kasiksa hati ibu aku gara pedang bedel beasulah di dinding keliling kenang siloka gara pedang sataran basna da upami hidup kiamah itu ibu teh sanggup korbankeun jiwa jeung tibatan anak melayang kunaon hidup pejakeun ka ibu ya ibu ka putra isin bu tobat kejengera belak-belakannya putra teh bu ditampi ku istri tidak ditampi ku istri pajarkeun teh cenah teh sudi boga salaki ka buta bari jeung cuminu nyeri hate putra ibu terima kakara putra teh kancikan bida hidup kapelet ku istri leras anak ibu kasih kalau diarep-arep ku ibu dikapungkur didago-dago ti bareto ayeuna ku cengis eta pisan anu diarep-arep teh kasauran eta ibu teh geus lapar hayang ngais incu kasih hayang kaompolan walaksana ibu da istri nage alimun saha istri teh meuli anu wani-wani nampi ka hidup Paman Arjuna teh kagungan putri dua kemar nyata ti bibi Manuhara pelaksanaan putra teh aipet putra teh naha atau aya rasa anu beda kadang-kadang aduh ibu isin bu aduh sahana mina pergiwa hidup ditampi leres dumai putra teh geramu pamukan putra teh sok rada berwes jadi putra teh dianggap buta dianggap juri ibu ingat sebelah nama ibu teh ditampi ku tuang rama kapungkur teh leuheung hidup pangarupul ku mocrot cuwidung ibu mah ditalapung cangkeng ngaderak-derak baheula teh ibu teh ditalapung ku tuang rama ditampi
ayeuna ieu ilmu darek diterapkeun ka hidup hayu kasep eta urang kurun heula halis eta kumis sakedik kurang keretan ku ibu hayu lebet ke kamar ibu ki ibu dek dihiasan tepangan deui engke ku hidup bagus ku ibu dek dimanian aina hidup anak dek diturunkan ke hidup ilmu ibu Bu isin bu hayu betah di dia tegelis aduh bibi mah luar biasa geningannya kusir daya rame ayah tete di patamanan itu geningan itu ayah anu cai mancur karuhur itu teh naon disebutna neng itu teh air moncorot neng air mancur leres parantos lami bibi di dia kapungkur kene bibi batos tahunan neng aduh betah pisan bibi mah di patamanan nikah kieu yang ngaruh tersangka pisan dari kanyang ibu Sumatra duwi kanyaheun sama istri sajati atuh neng istri solihah jika pungkur bibi ngababu di dia sudah atos disarekan ke acan pernah dipolototan acan apabila pak bibi oge sok biasa gitu neng aduh kami sarang lehahnya bibi leres neng oh iya kami iya wah duluan Rio dulu wah duluan akang bibi mah neng entah deketan tu si cepot si urang aja ini pipi teh pesantren kalau tadi kawin ke kabuta amit-amit hari anak tu budak di heureyan cicing hemat tong biru terus lain da budak loba kasieun atuh kalau menang rezeki masih di mana nyapluk tidak walang ngambek ke bapak ai eta cenah budak di singeunan terus demi aro ai mah di singeunan euy panet ai nya tadi namakan wasi di pulang sangit mau nyah di pulang moha di jawa gitu namanya ada penungan waduh naon akang nah sabeda bisa naon itu dianget kan tapi teh mulang pada jampean we ya kita tadi gara-gara mana kan teh walah muni mampu nama abdi tahajud di luar salat hajat tahajud barokah nya tangan doakeun ka agan ulah dugi ka katerasan nyeri ieu nyeri hate nyeri mana naon margina sing terasa ku abdi waktu kapungkur abdi ditampi ku tukang lotek teh kitu urang teh nya masih bukannya jagoy eta agan dugi ka kasepi tergaduk eta biasa kisah saya alah hebat agan ieu teh bisa naon dianget geus saeun puji teh geus nanya geus teh rahasia serahan Nabi Banyu oh saminggon deui kan saminggon deui itu nen pergiwati teh nuju mungkusan eta canakeun ka itu bulan sinjang kaya perhiasan cenah rupiah ya nyata aya ngapal waktu nakal jeung ibu teh palai ngiring seserahan oh kadenan kena ngiring tong ibu kitu ini agan kasepi abdi duh upami abdi jadi awewe kaedanan ku agan jadi abdi demi Allah kan geus ya muji jeung berkarya nya cek juri ke rumah dikasih 2 anak Betawi we hebat pisan agan juga primus naon primus sakeureut primus tidak ya kan upami istri eta pergi wa teh nu nepi ka agan
upami ningali agan ayeuna moal teu ke abang. Kasep agan teh nyari kasep demi Allah kami makan. Oh, ada kepeongan. Adi masak imut, naon. Tuang ibu kapungkur tapi keterang di kieuna, naon. Sin tuang ibu teh ditampi ku tuang rama teh kapungkur. Abdi cager-cager soteku turunan cing teh dulungan ditampi gitu. Apa waktu ditampi ke tuang ibu ditalapung tak. Usaha ku tuang rama. Tapi kan ditajo. Apa meureun ada tuang rama anu teu bobo teh bobo we. Oh, coba ditalanges. Boleh telenges. Sanes telenges tuang ibu na maksa ngagabru kana sampeanana. Abdi teh bobo, jebet teh ditalapung atuh jumpa-jumpali. Waduh. Oh ya, kaulah harita di pahlawan ke ada cahaya. Akan pada tadi, tercair rasa. Gitu kan. Alah, gerak ku akan sampun ke ayeuna ka itu ngalaku we hungkul punten gitu sakitu. Aku we. Sok lamun teu bogohun cagur cari hamadi. Oh, gitu lah. Pisakan beli kejadian hadapi. Punten ada gitu. Punten aji gitu ya akang ya pada naroskeun kaping kita seserahan gitu. Oh, gitu we. Api-api we lah. Nya. Oh, tidak naon. Ai keur buger jadi ditakwai daek. Dalam teu keur buger teu terpilih kayak kita. Pada tadi. Bibi, sudah ternyamper ke tasimang sepot sama deketan wae, tasigel. Terus cara bang dawala dikit-dikit kayak suka ngelawan. Bager sama Simang sepot mau dibikin juga rujudas kakulat kasih eta. Ngarenakeun ka kaula gerak kabuta. aya ngadu-ngadu bergoreng. Kasih eta mah kitu leng ngapunten we, kulen tukang banyol ieu. Bibi ge belakang. Banyol ge atuh aya watesna ai ngarenakeun mah bibi ai teu bogoh kudu kumaha. Bibi ge kan dipaksa. Kasih eta mah kitu siasa jiga mah ka bibi ge kantos maksa. Ditolak ku bibi teu. Ayo ditolak dewan siksa. Datang nera tangan deman dewa pabuli teteran. Datang nera tangan deman dewa pabuli teteran. Kang Rayi, hapunten siasta jinga waktu dileuweung teh banyo ta sigelo. Wah, aku Ulah dibubuh deui. saha? Ieu teh saha? Anu kantos tapang dileuweung we, punten we. Ieu mah. Saha eta teh saha? Ika manis. Ya Allah Rinten. Eta teh tuang Raka, teh putrana Juragan Bima, kakasina teh Raden Gatot Kaca. Eta makanya kados teh panglileuweung nah bener eta. Terus teh tobat teh Gusti. Aya naksir ye. Naon teh? Aduh, Gusti aku gimana tulungan bibi. Namanya dari pamaket itu. Naon teh? Ketika sembada kitu eta salira nakau teh resep pagawakan model kitu teh. Dadak sampeir pahade patut teh ngajung rupa teh minta eta ka kumis beli kandel. Jeprit. Coba teh bibi tulungan. Naon teh? Kakara teh kaula katarik birahi ka pendangas maragama bibi tulungan pangaroskeun. Aya gitu. Anu leres eta teh kakasina teh ka Gatot Kaca leres len. Gara urang salukan mangasa jingalnya entong isin awios teh kumaha bibi we. Kersae nek ku bibi menangis. Ku bibi mah kersaeun eta masih dibejakeun Rusia nya.
maksa bibi di WC. Aya kelemahan. Malas tandingan. Kang disauran Kang. Mana ya nawe tak comel lagi. Disauran Kang. Penjelasan akan Potret manehna nu kageuleuh dinten kamari di figuraan di tetepi hati-hati. Alah saeutik anu seuy. Aduh sakit. Lada merendah. Lada merendah. Ayo kata. Bang Sepot. Bang Sepot. Bang Sepot uningan nu ngalangkung dia ka dieu. Oh, nya anak buta gitu. Kumaha? Anak buta. Eta teh buta teh. Ade berwes sok nyapluk gitu. Nyurut gede. Tong sok itu Mang Cepot. Eta teh saha? Raden Gatot Kaca nu kuning ditampik teh di leuweung geuning duitna disosoe. Bukan mesti ciduhan, cumidu teh. Mun cumidu, geuning tong sok itu ka pameget meneng. Lamun teu bogoh we ke sanes waktu atuh kitu. Aya paripaos dina aya paribasa geuning daunna daun saga. Katurupan daun ori. Daunna daun saga katurupan daun suji. Artina daunna jeung daun saga katurupan daun suji. Ya kumaha teh hatina bukakeun hatina mah turugna. Ayeuna suka jaga. Kita pengen teh ayeuna sudah jaga sudah naya umur abdi kitu bakal mah. Maksudna jodoh bodo abdi. Tobat teuing kan. Mang Cepot tulungan Mang Cepot. Tulungan naon? Panlepikeun kaula waktos di leuweung teh sanes nampi kitu eta mah bakat ingkusieun da pugu di leuweung. Ya, nampi we. Sama ngadon. Aing ngatur kasar dasar kawan garwa atos tilu. Bae tilu oge teh bae ka opat kaula teh naon. Ada. Ya punya ngatuna. Gambut. Beli hati aing nu dieu. Malas tadinga janji di dinya teh rek bayar ka kaula ulah kok tenang. Rek pemberikan HP. Ampun rek kumanana dianjuk euy. Tulungan Mang Cepot tulungan dari hampura. Ya, mau naik mau kersaeun. Aduh, sawios kamu mah di bayu teh teh naon teh harangan-harangan mah teh bogo. Atuh bogo Mang Cepot tulungan. Utang teh kieu kaedan. Tulungan Mang Cepot tulungan. Ya, ai bogo awewe aya nu jeuh. Oh, nya kitu seseureun we Kang. Jeuh anak menak kongkong we. Tulungan Mang Cepot. Tulungan atuh Mang Cepot tawatos. Ngeri-ngeri deui abdi. Nah kau lagi apa yang Raden Gatot Kaca mati asan garwaan? Tuh nih, kemuning asan garwaan nih. Atos tilu kapungkur. Nggak dipaehan. Usaha. Ibu Raden Gatot Kaca makan tong dae. Buta teh. Jadi lamun bogoh teh mana nama saacana diwajiban teh mana nama dihakan heula sama bujang. Di bujang kaluhur teh paeh teh. Awewe teh sok tingsil da wae Mang Cepot mah teu bae kitu oge teh naon da bogoh. Odro aduh. Oh nya teu menyedot Kang. Lagi banyolan atuh Mang Cepot. Tulungan Mang Cepot. Khawatir Kang. Iye, neng, teu gampang atuh nanya jelema teh. Teu gampang kumaha? Teu gampang mun jeung Mang teh ka kitu teh. Olokna. Aya nu salam ka Aden. Bakatin ke bogoh. Masihan ka Aden teh kana teu masih rokok. Teu Mang teh dikeun, tak kana rokok. Tuh. Nah, boleh dipasihkeun
terbiasa. Iya. Ya, karena kalau boga duit, jadi kan Abimanyu ya pamikeun cukup 1 juta, cekap. Usaha lancar. Ieu mah aya anu bahan sukses teh timna. Anu disukseskeun. Anu disukseskeun mah eleh. Tenang, neng mah kumaha. Serang-serang teh ieu teh Agan. Mau mana teh di serang-serang teuing dong meh. Diberi gelut. akan meninggal. Aya serang-serang teh ieu teh. Asal mau bapak. Kan? Tuh. Hebat Agan. Kagungan ilmu di mana teh? Naon. Agan tadi kalagung ka itu? Iya. Oh, jangan kegerabah kan? Saha. Tak pergi wah. Kegerabah kumaha? Mang Cepot, tulungan Mang Cepot pangnepikeun waktu jiluh teh numpun dihapunten eta teh bapating ku sieun. Kalau namanya dicakota. Lain sieun ku Gadot Kaca sieun ku hileud. Sieun ku hileud. Pokok lamun buluan cacak lenang abdi sieun kitu. Itu mah Eta hileud. kalau budak kakara. Jeung sieun tutulus. Kelana kuah itu. Nya kan gara-gara bagadana kaedanan ku Agan. Demi Allah juga. Wadak oke salah ngelakon dari dina bujur. Semua harus ya. Ini perbacaannya. Itu juga. Pembejakeun cara menjadi hampura jeung namunnya teh mangka Gadot Kaca bogoheun da moal alim mangga teh teuing. Ai kumaha sia cinceg kumaha teh. Sok di alo. Omat ulah kali kieu omat. Di kieu teh diteungeul. Di kieu. Siapa nak nyerah kapan wae kain teh. Tanya leungeun aing. Ayo. Eta nyempil. Jempolna menyo. Eta teu kieu. Jempolna nyempil. Bener sia cekek jurik beta guru cuma ada di ngarok. Sok ukuran Quran. Jadi dan tenang dan bogoheun lah ini mah. Karena mereka ge teh di mana akan taruh situ geus berharap memang lain teh sok bubun. Hebat keren maronge teh ieu mun nya. Ari kitu ada kali bobohnya atau nya. Ya aduh. Kaulah mah takara atuh kieu teh. Nya teh cinta pertama teh kitu teh. Hesek cinta pertama. Ci kumaha pon sangkan naikeun. Naikeun. Kasaeun anu mah cing percaya kami. Lain hayang panggih kumaha. Cirina awewe bogoheun ka kaula kumaha. Cek abdi teh meureunna neng. Juragan Gadot Kaca teh bogoheun kersaeun bade meuleuheun kana kinten-kintenna kumaha. Piraanan. Menjadi terukan ka abdi. Ya. Mang Cepot cuma nya cenah hayang panggih jeung Juragan Gadot Kaca teh kumaha. Cek abdi teh kudu dandan heula tuh.
Ulah kitu rumah growing. Semoga kemuli wadah. Lain. Kalau cinta sudah. Bikin jadi makan ketenang. Twitter ada gede. Bantu mulan proyek kita ribu teh. Semoga keur mulai wadah. Nuhun. Kita wadah tengah yang disifat. Kira-kira nak 2 juta oke. Yo. Beresya. Kita aja boleh 2 juta kan. Kita nyiapkeun tambahan. Kan kudu kumaha orang nyampur geunana. Ciri ieu mah bogoheun kan, bogoheun anak kumaha cirina kieu. Agan teh engke teh sumping ka itu teh. Agan teh kudu nyareke beng-beng. Gok tepat teh jawab itu tah. Sige beli. Urang ciri bogoh teh lamun awe bogoheun keur kieu teh mali awe teh tak kitu yo kitu tah eta teh ciri bogoheun ya sok rasa latihan sok kalau nyakur teh itu teh nyere beng-beng sok ya mata kata gigir kitu ratu ke depanan sedih kitu sok laparkan pandangan di tukang. Ulah aing wae nu rada gelau teh. Kali-kali makanya. Jadi lamun awe bogoheun teh kitu jawabna teh coba malik awe teh ketos. Eta teh bogoheun gabung ku di jama. Di jama pacar kawin, minangka ieu mah kitu. Ada kawin nama di mana di? Sudah diapunten deui neng. Oyong gerabok cenah. Aduh, tempat teh mah cepot teh layangan di mana? Kalau saya panggil tadi dia we. Dia we. Kumaha? Kalau teh can saya kene bener bogoheun. Ya, lamun Gatot Kaca datang ka dieu ciri bogoheun teh jog kitu tah. Ya kene-kene. Eta teh cirina bogoh. Ai kaula lamun bogoh mah jawabna kumaha? Nek kageun kitu teh malih, jeung neng teh. Kitu. Sok latihan. Sok minangka ieu teh baca. Balik doa. Kitu, balik baca momente. Sok jenterkeun bujur. Itu alus. Boleh kakek apa kan? Apa yang di kamu kali ini? Jangan bertahu paling bos.
Nah, itu dia Baraya. Semoga bisa terhibur ya. Sekian untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tutup lawang si Gotaka.